Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, kum nu aya di mana wae, wilujeng patepang deui sareng Capruk Radionet dina salah sawios kontena nyaeta dongeng Sunda. Dina danget ieu bade neraskeun hanca carios anu judulna Balad Siluman, karya Kang Rudi Yansyah. Kumaha para wargi kaum dangu netizen sadayana, kabarna mugi-mugi sapaosna aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan, digampilkeun segala rupi pamagsadanana. Oge mugi-mugi ieu kaayaan anu patali sareng virus corona atanapi wabah COVID-19 sing enggal lekasan, enggal mulih deui ka sabihara-sabiharina. Tekendat sim kuring nganuhunkeun pisan ka sakumna nu parantos sindang ka ieu kanal muter konten-kontena. Mugi-mugi aya bahan katampi. Oge anu parantos subscribe, anu parantos share, anu parantos nge-like, oge komen. Hatur nuhun. Mangga teras manco di kanal Capruk Radionet. Kumaha carana subscribe teh? Bilih aya anu tumaros gitu, gampil pisan, kantun diklik wae atanapi dipencet seratan anu beureum palih handap katuhu taeta. Mohon supados mungkin aya muncul notifikasi upami aya dongeng anu salajengna. Para wargi netizen sadayana, carios anu tipayun tos dugi ka halimah anu tos hoyong geura-geura manggihan isuk, hayang geura-geura panggih jeung kabeungharan kasugihan ku cara natamba ka macio, tos teu sabar kanggo nedunan syarat anu kadua. Tah kumaha cenah ieu prak-prakanana? Mangga urang lajengkeun nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung. Mangga kapayun ah. Panon poe mimiti mulang, kuring tas balik ti panyabaan, aya amplop handapeun kekeset, amplop naon, duh aduh naon, kuring curiga pating sarya sieun palaur bakal jadi kenyataan. Oh, serat salira anu netelakeun yen urang geus putus. Oh, serat salira ngabejaan oge yen isuk rek kawin. Oh,
kertas tulis cap serat salira, hiji-hijina kertas tulis anu warnana hideung. Sae pisan kanggo nyerat serat asmara, serat uleman, sareng serat pesen anu sanesna. Mangga geura galeuh serat salira, kertas tulis nu spesial anu ukuranana ekonomis tiasa dicanak ka mana wae, nyaeta 2 cm ke 2 cm. Sae pisan kanggo nyerat anu pararanjang, kanggo nyerat serat uleman, kanggo nulis pengumuman atanapi karya-karya ilmiah. Mangga geura sayogikeun kertas tulis cap serat salira, dijamin puyeng. Oke, yen isu krek kawin, aduh. Kertas tulis cap serat salira diproduksi oleh PT Alat Bantu Imajinasi Tanpa Bukti. Awatosnya para wargi netizen sadayana ya, upami nyerat serat tina eta kertas serat salira mah panginten buah-buah sedih wae ieu teh nya. Nanging sae saur teh kertas teh para wargi teh sadayana mangga pilih kawenehan mendak di toko-toko gitu dicobian eta kertas serat salira. Moal aya kata biasa moal aya. Mangga urang lajengkeun. Gancangna carita harita Halimah jeung Usman geus tepi baralik deui ka imahna. Malah Usman mah harita teu talangke, manehna langsung indit ka sawah. Sabab Usman memang hayang geura rengse ngahanca gawena anu katunda kamari. Ari Halimah mah waktu salaki indit ka sawah teh manehna gura-giru indit miang ka imahna Macioh. Sabab aya hal penting anu kudu gancang ditepikeun ku manehna ka Macioh, nyaeta pikeun ngabejakeun ngeunaan kaayaan Jaed anu tetela bener. Ayeuna keur gering parna akibat kakeunaan ku elmu teluh balungna Macioh. Mak, aduh, eta elmu emak bener-bener hebat mak. Sabab elmu teluh balung emak tetela bener. Ayeuna geus bisa nerap kasih Jaed anu ayeuna keur gering parna. Kitu tak mak? Ceuk Halimah muka obrolan. Atuh. Tapi karak si Jaed wungkulnya anu keuna ku ilmu emak teh Halimah. Aduh, sawab kanu sajana wah rumasa emak teh can mampu. Eta lantaran aya si Randi anu jadi tameng maranehanana kabeh deuleu. Aduh. Tembalna Macioh bari ngehkeh. Halimah narik napas panjang, terus nyarita deui. Memang bener emak, tangan iwa ti si Randi jalmana anu kawilang berat jeung ngabahayakeun teh keur pihak urang mak. Eta si Randi teh memang rada eusi oge awakna, susah pikeun diperenana namanya. Jamane deui terus nekat kitu atuh. Geus nyaho kitu, bet tetep we hayang jadi sainganna si Randi. Jeung teu salah deui pamikiran teh Halimah. Memang si Randi mah jalma eusi tur hebat. Awakna salain dilapis ku kakuatan gaib ge. Eta oge manehna teh toleh diaping ku para karuhun deuleu. Para karuhun. Apal teh karuhun? Kerupuk lada eta mah. Lain. Eta para karuhun luhur manehna. Ya matak teu aneh. Lamun manehna susah ditalukeun ku emak. Kitu tah. Tembalna deui Macioh rada keseleun. Nya mak, tapi da aya deui jalma anyar ieu teh mak. Katelahna teh sahaning kitabib Karjan urang Cimuncang. Tur eta kira-kira nanaha emak bakal apa ka eta jalma atawa moal mak?
Sabab eta jalma teh estu apaleun pisan ka diri emak. Apa kana ilmu emak? Macioh tembong ngahulang sakedeung. Kaget waktu ngadengengaran kitab Karjan disebut-sebut ku Halimah. Nah, maneh bet bisa apal ke eta ngaran? Nah, panggih di mana maneh jeung eta jalma? Kumaha caritana? Macioh terus tumanya ke Halimah lantaran ku heran. Sate acana hampura abdi emak. Ieu pangna abdi abal soteh. Lantaran poe kamari nya. Abdi teh datang ka imahna nya eta pikeun nganter si Jaed anu arek diobaran ku eta tabib. Anu nganterna emang lain abdi wungkul deui emak da aya opatan. Saki abdi si Randi katut si Kartika emak. Jeung pokona mah abdi kamari serba salah we emak teh tenang hate. Sabab eta tabib teh teu tela nyahoeun yen si Jaed teh kakeunaan ku ilmu teluh balung emak. Tak kitu emak. Matak ayeuna hate abdi teh kacida selempang oge. Sok sieun rusiah abdi awal akhir bisa kanyahoan ku maranehanana. Nya gara-gara si aki-aki eta, Mak. Atuh bogan saha barina ge. Maneh make jeung rek nganter ka dinya. Kapanggih modal nyaho rasa maneh. Sabab kamari eta teh maneh teh bangun anu arek bunuh diri deuleu. Tapi geus teu naon ketang, teu naon. Da teu kapanggih modal ieu meureunnan. Henteu kan? Ya. Saha dalangna jeung masalah teu kanyahoan ku eta para mangkeluk pan. Nya mohon henteu Mak ari eta mah. Ngan salempangna teh kitab Karjan saurna bade ka dieu cenah Mak. Bade nyuhungkeun landong ramuan ka emak jang ubaran Jaed cenah Mak. Halah. Kula teu ngarasa salempang ku eta jalma Halimah. Sabab manehna kawilang jalma anu polos. Teu ngarti kana ilmu batin. Ngarti nangan ukur kana obat ramuan hungkul. Jeung rek iraha datangna cenah eta mangkeluk teh Halimah. Kula geus teu sabar yeuh. Hayang geura papanggih jeung eta jalma. Boga kabecus naon eta jalma hayang ikut campur urusan kula sagala. Atos Mak. Kieu dinten ieu cenah Mak. Manehna bakal dongkap ka bumi emak teh. Heeh. Keun di daguan kukula ayeuna. Bisi maneh ka pelangkok mah ku eta jalma aya di dieu. Keun maneh teh kudu sieun. Sabab saha wae jalmana anu geus nyieun perkara jeung diri kula. Nyawa taruhanna deuleu. Nya Mak. Tapi kumaha Mak? Apan abdi teh peuting engke rek ritual teh Mak ning. Rek kawin jeung jin Batara Kala. Kumaha carana? Sangkan salaki abdi henteu nyahoeun yen abdi arek kaluar ti peuting Mak. Aduh. Yeuh. Gampang soal eta mah. Yeuh. Engke. Bere we cai asak meunang ajar ti emak. Ngarah engke salaki maneh jadi kablok dina molorna. Kitu ge lamun caina geus kainum ku salaki maneh. Sabab emak memang boga ilmuna. Atuh hade Mak ari kitu mah. Untung abdi ayeuna geus mawa cai aqua mineral ye, meunang meuli tadi ti warung. Jeung bakal bisa langsung dipegawe meureunna emaknya ku emak ayeuna. Heeh. Gampang eta mah. Sok gancang ka dieu keun. Mana caina? Yap. Halimah teu talangke gancang manehna ngasongkeun aqua botol plastik anu eusina cai mineral beuteuh keneh. Paromanana katara hegar marah mai. Nandakeun hate nu sugema lantaran cita-citana bakal laksana moal ngalaman gagal. Botol plastik nu eusina cai mineral teh tuluy dibuka tutupna ku Halimah. Langsung diasongkeun ka Macioh. Macioh langsung harita marancahan eta cai, tapi teu lila geus anggeus deui. Bari tutupna gancang diturubkeun deui ku Macioh tuluy nyarita.
Ya, lamun ieu cai geus bisa kainum ku salaki maneh. Mangka manehna bakal ngarasakeun tunuh anu kacida tunuhna. Bisa jadi lamun diinum nanti ayeuna keneh. Manehna tangtu bakal sare tapi ka sore deui isuk. Ya kumaha we mun ngadahar obat CTM geuning kitu tah. Loba teuing mah apa lieur. Atuh hebat mak, mujara pisan ilmu teh ari kitu mah. Tapi ieu teh aya tanyakeun deui ka mak teh mak. Wios mak, ayeuna abdi naros deui ka mak. Nanyakeun naon deui wae atuh maneh teh Halimah. Sok, pok geura omong. Aduh mak, mending nyentak sagala ka abdi teh. Heuh atuh da mun dilebet ku tatanya maneh mah. Sok, rek nanyakeun deui naon maneh teh tuh. Montong belikan kitu, ngewa. Kieu mak, ari mak kantos aya hubungan naon jeung kitabib karjan teh mak, geuning bangun atos pada wano. Tembong macioh ngahulang sakedeung. Teu lila tuluy ngeh keh siri. Nyai, memang kitabib karjan baheula kungsi aya hubungan khusus jeung diri kula. Tapi waktu kula jeung manehna masih keneh keur ngarora. Ngan nyaeta hubungan kula baheula putus di tengah jalan. Pedah antara kula jeung manehna pabentar paham beda keyakinan mangsa ngayakinkeun rupa-rupaning ilmu harita kasa urang jawara anu nalah Ki Gumangkara urang ujung kulon manehna ngarti kana obat ramuan oge ngarti kana ilmu gaib komo kana dina hal kanuragan mah mak jeung si Karjan jadi musuh terus putus hubungan sabab beda dina milih ilmu. Ari mak mah tetep milih dina ilmu kadukunan sedengkeun manehna mah kekeh hayang milih dina ilmu katabiban. Teras mak kumaha tidinya teh mak? Nah mambat bisa beda keyakinan kitu jeung manehna geuning. Jadi kieu ye nya ye dekeun. Baheula teh emak jeung manehna memang sarua. Pada ngalap ilmu ngulik pangarti ku guru ka Ki Gumangkara. Emak ngulik ilmu kabatinan nyaeta ilmu kadukunan. Itu tah. Tapi Ki Karjan anu memang geus apaleun yen ilmu kadukunan Ki Gumangkara teh jelas-jelas ilmu hideung seperti tenungnya santet pelet jeung sajabana lah tirinya tah Ki Karjan teh jelas embungeun manehna kalah ngadon milih kana ilmu katabiban wungkul kitu ukur hayang ngarti kana racikan ramuan obat-obatan wungkul anu tangtuna wae emak teu satuju sabab nya ari kahayang emak mah yeuh nya harita ieu mah ilmu katabiban sarua kudu ditaekan ilmu kadukunan oge sarua kudu diyakinkeun kuduaan ngalah engke teh kita teh ya waktu itu jadi dukun sakti sajodo kitu nyai harapan emak teh ngan Ki Karjan teh tetep mungeun tah gara-gara eta manehna tega mutuskeun hubungan jeung emak. Manehna tetep yakinkeun ilmu ti Ki Gumangkara ngan manehna misahkeun diri ka tempat nu nyingkur nya istilah nama nyingkurkeun diri kitu tah sabab manehna geus embungeun panggih deui jeung diri emak kitu saenggeus emak jeung manehna rengse ngayakinkeun ilmu masing-masing harita emak langsung indit ti eta patempatan nyai terus ngadon bubuara di ieu lembur can kungsi pindah ka lembur sejen
malah Ki Karjan oge sarua ini terus bebuara di hiji tempat anu tepi kiwari can kungsi panggih deui jeung emak tah kitu Halimah ari anjeun hayang apal mah kana cujutan hirup emak jeung manehna. Ceuk Macioh mungkas guaran carita anana. Oh kutan kitu nyama jadi kita Bib Karjan teh urut papacangan emaknya tuh pantesan we bet wawuh terus salila emak putus jeung manehna nah emak henteu kungsi ngalaman heula kawin kitu jeung lalaki sejen atawa pernah. Halimah betul nyoksok jero hayang nyaho kana lalakon hirupna Macioh ti keur ngorana tur nu matak leuwih narikna deui kana haten Halimah mah nya eta ngeunaan lalakon asmarana Macioh jeung kita Bib Karjan baheula. Ya eta henteu puguh sanyi sabab emak leuwih ti heula geus janji dina ati sanubari yen emak moal arek kawin-kawin ngalaki rabi jeung lalaki sejen kitu deui manehna sarua deui geus janji ka emak janji pas sini manehna mah arek ngalaman kawin jeung batur satu tasna ngalaman gagal henteu ngajadi kawin jeung emak tuh gagah teu ta si Karjan. Tapi geus lah tong ngabahas deui ngeunaan eta sabab ari ngabahas nyaritakeun pangalaman sorangan teh sok jadi hayang lewe mama. Geus nu penting mah maneh ayeuna siapkeun heula diri buleudkeun tekad maneh sabab penting engke maneh tulus dikawinkeun teh aku emak kajin Batara Kala pikeun mereka turunan jeung kabeungharan ka maneh. Mohon mangga mak pasti abdi sayaga diri sapinuhna mak pikeun dikawinkeun ku emak kajin Batara Kala asal kahayang abdi bener bakal laksana mah teu gagal. Ceuk Halimah uplek ngobrol dari apisan samemeh wanci lohor harita Halimah geus balik deui ka imahna ngahaja ngarah salakina henteu nyahoeun manehna geus indit-inditan dina poe harita. Urang caturkeun ayeuna para wargi retejen sadayana kaayaan di imahna Randi. Harita Randi keur uplek ngobrol jeung kita Bib Karjan anu poe harita memang ngahaja datang ka imahna. Kituna teh kita Bib Karjan samemeh indit ka imahna Macioh pikeun menta ramuan khusus teh keur gobaran jaed. Kita Bib Karjan kadenge anu harita keur cumarita ditujukeun ka Randi. Kelah ku aki cuang tepungan si Cioh teh urang tanya naon maksud pang namanehna bet ngaganggu ka kulawarga Jang Randi jeung Jang Jaed anu sok padahal mah kulawarga Jang Randi jeung Jang Jaed teh apal teu boga dosa naon ka eta jalma lin. Nya abong nyeta deui ilmu da oge ilmu setan Cicioh mah manehna jadi gitu geuning deleka ka batur. Mohon nuhun pisan aki sateu acana abdi punten margi abdi kasalira tos kuwantun ngararepot anu deget ayeuna aki estu keur sangabantos ka kulawarga abdi tur kalintang ikhlasna abdi sadaya moal hilap ki ku jasa aki danget ayeuna tembal Randi ajrih. Eta mah memang geus jadi tanggung jawabna aki Jang Randi. Komo geus nyaho mah saha nu ngalakukeunana. Tangtu aki bakal sanggup pikeun ngabantu. Sanajan aki rumah teu bisa kana ilmu gaib. Sarta aki miharep yen aki bakal bisa nyadarkeun si Cioh tina kalangsuan hirupna. Yangguran mah aki doakeun nya ku Jang Randi. Mudah-mudahan dina poe ieu aki sing hasil pamaksudan. Aki sing bisa mawa ramuan khusus keur ngubaran Jang Jaed teh. Ya, tah kitu. Ya kalawan rahmat salametna kitu tah. Kita Bib Karjan bener-bener geus mastikeun ka Randi yen manehna bakal ngabantu sapinuhna ka kulawarga Randi.
manehna nu bakal datang ka imah nama Cioh poe eta pikeun menta ramuan khusus keur jaed anu keur kakeunaan ku elmu teluh balung nama Cioh. Randi Katut Kartika jeung anu sejena sarua deui teu bisa megatan kana karepna Ki Tabib Karjan anu geus buleud patekadanana arek datang ngajorag ka imahna Macioh. Ki Tabib Karjan tembong lempana ngagedig nyorang jalan pilemburan bangun hayang buru-buru tepi ke tempat anu dituju. Sedangkan di imahna Macioh geus nyampak deui wae Halimah keur ngobrol satu tas tadi nyelang heula balik ka imahna. Abdi ngahaja beurang keneh datang deui ka dieu mak ye sabab abdi teu betah ari kudu cicing di imah mah gulak giluk sorangan. Sedangkan ari salaki abdi ayeuna keur saret tibra mak jeung eta nyaan deui mak tok cer lah salaki abdi ya satu tas ginum cai anu meunang ngajian ti mateanya jarak 10 menit geus langsung kerek nyegrek mak. Nyaan hebat pisan ilmu nasi emak mah edun bener-bener edun. Matea atuh Macioh aduh ye matea atuh dilawan. Dipuji kitu teh ku Halimah puguh we irungna Macioh teh jadi ngabekahan asa rek ngapung. Bungah dirina aya nu muji teh. Tapi mak ya ari tempat keur abdi di mandianana di mana mak? Asa teu nempo abdi mah tempat keur mandina abdi engke teu katingali aya pancuran-pancurana acan geuningan. Pokna deui Halimah tumanya. Bisi hayang apa maneh di mana bakal dimandian anakku emak? Hayu tuturkeun ayeuna emak geura. Ieu ka dieu ye. Macioh ngajakan Halimah muru ka hiji rohangan khusus. Anu memang imahna Macioh teh cukup lega oge aya kana 2 kamareunana. Anu hiji kamarna teh lawangna make hordeng ku kain warna hideung. Sedangkan kamar anu hiji deui mah ku panto gedeg kerep naker. Malah pantona oge dikunci gembok sagala siga panto Rusiah bae. Waktu dibuka pantona ku Macioh tetela di jero eta kamar teh geus sadia alat-alat ritual kaya ning cangklong, kendi jeung baskom, katut wadah parupuyanana. Malah aya nyiru sagala rupa anu geus pinuh ku rupa-rupaning sasajen. Leuwih nati eta Halimah bisa nempo aya bak pamandian jeung drem badag mahi keur jalma opataneun. Tah. Ini ye Halimah. Rohangan anu engke bakal dipake ritual teh. Awak maneh sapotong bakal dikeueum dina jero ieu drem. Tah anu ieu. Anu leuwih ti heula nya geus dieusi cai kembang 7 rupa. Dina mangsa tengah peuting sumanding maneh bakal dimandian ku eta cai kembang 7 rupa nyai. Oh, nya mah tetela loba pisan sasajeuna teh geuning mak. Rohangan age meuni gede. Meuni sareungit kieu deui aduh. Edun pisan mak. Edun ieu mah carios balad siluman dugi ka dieu. Atuh. Tapi geus ayeuna mah urang di tengah ibadah deui ngobrol nah Halimah. Anu judulna sabab balad siluman. Urang dina poe ieu bakal kadatangan tamu anu teu diondang yeuh. Walon Macioh ngajakan deui Halimah ka tengah imah. Sabab batina ngabejaan bakal kadatangan tamu anu teu diondang. Sangkaan Macioh tetela teu nyalahan. Sabab waktu Macioh jeung Halimah arasup deui ka jero imah, Ki Tabib Karjan geus kasampak aya keur ngenyot rokok kawungna. Serbung haseup rokok minuhan eta ruhangan. Bangun nu nikmat teu naker, udud bako ku daun kawung. Bener gitu ya teh Kang Karjan atawa lain bagja temenan lamunnya teh anu datang teh tetela Kang Karjan. Ceuk Macioh miheulaan nyarita ditujukeun ka Ki Tabib Karjan. Ki Tabib Karjan merongsekeut ka Macioh 2 tetepan bantrok. Syukur atuh Cioh. Ari anjeun masih keneh inget mah ka Akang.
Halimah deui, keur naon aya di dieu? Ki tabib karjan ngareret ka Halimah bari tumanya. Anu direret parobana robah jadi sepa pias boro-boro bisa ngajawab. Malah pipina oge jadi konea sepa bangun taya getihan. Anu jadi kasalempanganana tetela jadi kenyataan. Bakal kapelengkok baseuh ku ki tabib karjan aya di imahna Macioh. Leuwih na ti kitu Halimah sieun, engkena ki tabib karjan bakal ngabejakeun kaayaan dirina Karandi yen dirina harita kapelengkok keur aya di imahna Macioh ku ki tabib karjan. Lamun tepi ka dibejakeun teh tangtu manehna bakal cilaka, curiga kanyahoan belangna. Macioh gancang miceun rasa geteran hatena, beri langsung nyarita deui ka ki tabib karjan dina sikep anu jadi galak. Rek naon anjeun sabenerna pangna datang ka dieu teh? Kuring jeung anjeun teh apan geus taya deui hubunganna naon? Taya masalah di antara urang duaan karjaan. Nempo sikep Macioh anu jadi galak kitu, harita ki tabib karjan tuluy nyarita deui beri jeung seuri sinis. Cioh. Anjeun teh tetela. Geus robah sagalana geuning Cio. Geura eling maneh teh Cio. Geura sadar. Geura sadar maneh teh geus kolot. Umur geus tereh deukeut ka liang kubur ye. Angguran maneh teh geura tobat Cio. Bisi kabur leupas tah nyawa anjeun tina raga. Jeung anjeun deui Halimah. Buah-buah Andika nya anu salila ieu geus ngaganggu ka kulawarga Randi teh. Lamun nya teh kitu, tega tina menan anjeun geus wani-wani ngaguna-guna dulur sorangan Halimah. Bokna ki tabib karjan langsung curiga ka Halimah. Boa-boa kajadian anu tumiba ka kulawargana Randi ayeuna teh aya hubunganana jeung Halimah. Sabab lamun seglain Halimah dalangna, atuh saha deui jalmana. Jeung rek naon atuh Halimah make jeung aya di imahna Macioh sagarupa ari lain aya maksud mah. Sedengkeun Halimah anu kapanggih baseuh ku ki tabib karjan, manehna estuning geus teu bisa deui cumarita pikeun bisa mere alasan ka ki tabib karjan, sangkan teu terus dituduh goreng ku ki tabib karjan. Leuwih hade, gancang, geura tinggalkeun ieu patempatan karjan. Tong wani ikut campurnya kana urusan batur deuleu. Lamun maneh teu hayang ngalaman cilaka. Bokna deui Macioh bari sikepna jadi beuki galak jeung camplak ka ki tabib karjan. Kituna teh dumasar dirina boga pangarti, ngajadikeun dirina gede hate jeung kawani. Ki tabib karjan tembong seuri leutik, bari pok nyarita deui. Nya hade, ayeuna kula rek balik deui Cio. Ngan kula balikna kudu bari jeung bawa obat ramuan panawar teluh balung teh deuleu. Coba gancang geura serahkeun eta ramuan teh ka diri kula Cio. Sabab bangna kula datang ka dieu teh kiwari butuh ku eta ramuan deuleu. Oh. Tetela gede hate maneh teh karjaan. Make jeung rek minta ramuan penawar teluh balung sagala ka diri kula. Ditahan si Randi nya maneh teh. Canggeus. Taya bayana. Kukula bakal diserahkeun ieu ramuan teh ka Andika karjaan. Asal ilaing janji montong wani ngabejakeun Halimah aya di dieu. Nya. Montong wani ngabejakeun ka maranehna. Ngarti? Kitu ge lamun maneh bener teu hayang ngalawan cilaka. Macioh nyaritana puguh beuki kasar wae jeung pinuh ku ancaman. Geus teu bisa ngajenan ka ki tabib karjan hiji lalaki anu kungsi ngeusian kana hatena jeung waktu dina puluhan tahun ka tukang. Anjeun memang jalma anu geus kasandingan ku iblis Cio. Leuwih hade gancang sok geura serahkeun eta ramuan panawar teluh balung teh ka diri kula. Samemeh kula nyeun tindakan kasar ka Andika Cio. Tempas ki tabib karjan malik ngancam. Teuleuh. Para wargi netejen sadayana. Rupina dongeng Sunda dina judul Balad Siluman karya Kang Rudiansyah.
cag dugi ka dieu heula. Kumaha eta terasna guneman antawis macioh sareng Ki Tabib Karjan. Naha bakal hasil Ki Tabib Karjan nampi eta obat kanggo nawarkeun teluh teh? Mangga teras manco di ieu capruk radionet kanggo carios salajengna. Sim kuring tekendat nada dihapunten kana sagala nu pikakirangan sareng kalepatan salami medar ieu carios. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging haja-haja es tuning bungkal resan wae. Mugi-mugi aya hiburanana, aya mangpaat sareng aya hikmah anu tiasa dicanda kurang sadayana tina ieu carios anu dipedar. Sim kuring sejamit mundur, salam baktos kasadayana, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.